Sok sanajan manusia saalam dunya anu miliaran jumlahna, berbeda-beda suku bangsana, berbeda-beda bahasana, berbeda-beda warna kulitna, berbeda-beda agamana, tapi aya nu sarua nu ngaku orang Sunda, nu ngaku orang Amerika, nu ngaku orang Jawa, nu ngaku orang Cina, nu ngaku orang Batak, nu ngaku orang Afrika, nu ngaku orang mana wae, nu ngaran manusia asli nama kabeh ge lain orang dinya, tapi orang akhirat datang ke alam dunya ge sarua sorangan-sorangan jeung teu barang bawa, engkena ge sarua mautna sorangan-sorangan jeung moal barang bawa. Laqad ji'tu munafuroda, datang ke alam dunya ngaligincing sorangan, teu jeung indung, teu jeung bapa, teu jeung nini, teu jeung aki, teu jeung uwa, teu jeung emang, teu jeung babaturan. Balikna ge ngaligincing deui, teu sanak, teu pamili, teu baraya, teu kulawarga, jeung teu barang bawa. Diboehan ge kuno hirup, manusia lahir teu mawa amal, maotna ge moal mawa amal. Mun maot mawa amal rek nanyakeun sagede kumaha amalna jeung rek kumaha mawana. Pan aya paribasa gajah pae ninggalkeun gadingna, maung pae ninggalkeun belangna, manusia maot ninggalkeun amalna. Jadi amal mah ditinggalkeun di dunya keur nu hirup. Matak ayeuna mengpeung urang masih kene hirup, lobakeun amal-amal soleh, lobakeun amal-amal kahadean, amal-amal anu mangpaat keur nu hirup. Sampeureun anak incu, tuturkeun generasi penerus nyaeta generasi anu daratang sanggeusna urang maot. Da urang ge ayeuna teh kitu, loba pisan menikmati hasil tina amal-amalna para karuhun urang baheula. Contona urang ayeuna hirup di alam kamerdekaan. Dah ieu kamerdekaan teh mangrupakeun amal ti karuhun-karuhun urang baheula. Da urang mah teu nyaho-nyaho acan, da urang mah teu milu perang, teu milu berjuang, teu milu berkorban, teu milu susah keur ngarebut kamerdekaan ti para penjajah. Taeta amal karuhun-karuhun urang baheula pan nepi ka ayeuna bisa dirasakeun mangpaatna ku urang sarerea salaku generasi penerusna.
nepi ka dicatet ku tinta emas dina lembaran sejarah bangsa. Mumatak nu ahli tauhid mah sok sanajan manehna nyaho isukan rek maot, tapi mun aya siki jagong di mana anu can dipelakeun pasti poe eta dipelakeun. Sabab ku dipelakeunana ge eta geus mangrupakeun ibadah, geus mangrupakeun pangabdian anu nyata. Sok sanajan moal kaal hasilna ku dirina, tapi manehna ninggalkeun amal anu alus keur jalma-jalma anu masih keneh harirup. Khairun nas ampauhum linnas, pang alus-alusna manusia nyaeta anu aya mangpaatna pikeun manusia sejena. Jadi mun orang iman ka Allah, iman ka Rasulullah, kudu jeung tauhidna. Sabab mun teu jeung tauhidna moal jadi. Tauhid ka Allah nyaeta di mana mandang ka manusia anu berbeda-beda, mangka eta anu berbeda-beda ditunggalkeun ku la ilaha illallah. Artina rek naon wae nu bedana, rek agamana, rek pamadeganana, rek organisasina, rek naon wae anu bedana, kabeh ge kagungan Allah. Ari tauhid ka Rasulullah nyaeta di mana mandang manusia anu berbeda-beda. Eta anu berbeda-beda teh ditunggalkeun ku Muhammadur Rasulullah. Artina rek naon wae anu bedana, rek mazhabna, rek sukuna, rek bangsana, rek bahasana, rek karesepna jeung sajabana, nu ngaran manusia mah kabeh ge sarua asal tina Nur Muhammad. Nur Muhammad teh lamun diibaratkeun ku sistem kanagaraan mah, bandina tatanan negara mah setiap urusan aya departemenna masing-masing. Aya departemen luar negeri, aya departemen perekonomian, aya departemen perdagangan, budaya, pendidikan, departemen agama jeung saterusna. Dan Nur Muhammad teh nyaeta departemen rasa kemanusiaan. Jadi hakikatna Muhammad Rasulullah nyaeta rasa kemanusiaan. Kusabab manusia teh saasal, mangka sok sanajan sakumaha beda-bedana tapi tetep aya nu sarwana, nyaeta rasa kamanusiaanana. Contona rasa uyah, rek ceuk nu Yahudi, rek ceuk nu Islam, rek ceuk nu Nasrani, rasa uyah mah sarua asin. Atawa rasana diciduhan, rek ceuk urang NU, rek ceuk urang Muhammadiyah, rek ceuk urang Persis sarua, rasana diciduhan mah teu ngeunah.
Jadi mun mane iman ka Rasul, hartina mane kudu bisa mandang ka batur saperti mandangna mane ka diri sorangan. Muncul bahasa hadisna mah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Anjeun teu disebut iman nepi ka anjeun mika cinta ka dulur-dulur anjeun saperti mika cintana anjeun ka diri anjeun sorangan. Ngandung harti lamun ngukur ka batur sing saperti ngukur ka diri sorangan, make timbanganana ku timbangan anu akur jeung batur, nyaeta ku pertimbangan rasa kamanusiaan. Contona maneh teh bungah mun batur mere ka maneh teh nu alus, tah batur ge sarua bungahna teh mun maneh mere nu alus. Kusabab kitu dina barang bere ulah berat sabelah, ari dibere ku batur mah hayang nu alus, ari giliran mere ka batur mah mere teh nu pangbututna. Eta tina maneh teu ngahargaan kana kamanusiaan. Mun kitu berarti maneh can iman ka Rasul ku iman anu sanyana. Ari muludna maunggal tahun diperingati belaan anjuk ngahutang, bari teu ngarti eusina. Memperingati hari lahirna Kangjeng Nabi Muhammad teh artina maneh kudu bisa ngalahirkeun rasa kamuhammadan. Rasa kamuhammadan teh nyaeta hiji mun mandang manusia teh lain mandang kana beda-bedana, lain mandang kana agamana, lain mandang kana mazhabna, lain mandang kana organisasina, lain mandang kana beda golonganana, jeung lain mandang kana perbedaan-perbedaan anu sejena, tapi mandangna kudu kana rasa kamanusiaanana. Iman ka Rasul teh kadua mandangna kanu beda-beda teh kudu ku pandangan anu mukasyafah, artina tobros kana kasang tukangna, tembus kana hijabna, lain kana beda-beda gambaranana. Mun kana gambaranana mangke bakal salah menyikapina, tapi lamun tobros mamane inget, ceuk bahasa anu pulgarna mah, nu muji jeung nu ngahina teh anjeuna-anjeuna keneh. Katilu kudu nyontoh ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad mah mun didoliman ku batur lain teu ngalawan, tapi nembongkeun lalawananana. Mun batur ngahina anjeunna mah muji, mun batur kasar anjeunna mah lemah lembut, mun batur ngabohong anjeunna mah jujur, mun batur hianat anjeunna mah bisa dipercaya, mun batur koret anjeunna mah berehan, mun batur dendam kesumat anjeunna mah hampuraan. Jadi bukti iman ka Rasul anu otentik,
lain ngan saukur sosolawatan dina sapeker, tapi leuwih ti eta nyaeta ngarawat kamanusaan di ieu bumi ku jalan welas asih ka sakabeh manusia. Komo orang mah aya di negara Indonesia, kakocapkeun ku para pendiri bangsa mah iman ka Allah jeung iman ka Rasulullah teh dijadikeun dasar nagara, ngan peda bahasana dipindahkeun tina bahasa Arab kana bahasa nasional. Hiji ketuhanan yang Maha Esa, dua kamanusiaan anu adil jeung beradab. Eta teh asal nama barang namanya eta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.